Warga Bandung khususna anu cicing di kawasan Bandung Kaler pasti geus apal deui kana disebut tanjakan Emen. Tanjakan anu katelah sangat anu ayana di jalur Subang timimiti saacan objek wisata Ciater nepikeun kalawang objek wisata Gunung Tangkuban Parahu Lembang Bandung. Tempat ieu geus katelah sanget kusabab hampir tiap tahun sok aya wae kajadian anu matak ngabalukarkeun lobana korban jiwa. Salah sahijina dina waktu sababaraha taun katukang kungsi aya hiji bus anu ngangkut perawat di Palembang tiguling di palembah tanjakan Emen anu ngabalukarkeun loba korban jiwa jeung luka-luka. Tanjakan Emen kawilang sangat kusabab lamun diitung-itung geus loba pisan korban jiwa anu cilaka di tanjakan ieu. Katambah deui ku kaayaan anu matak deeuman sok sanajan ti beurang oge deui dina kaayaan peuting kenca katuhu loba pisan tangkal camara jeung tatangkalan sejena anu sakitu leubeutna. Ditambah deui kenca katuhu gawir jeung bukit kebon enteh matak nambah keung sakur anu mawa kendaraan ngaliwat palebah tanjakan Emen. Ngaran kuring nu katelah Diwan. Kuring cicing di Bandung. Kuring digawe di Tasik. Nyaeta muka usaha studio foto daerah Singaparna. Kuring jarang balik ke Bandung kusabab kuring sibuk digawe. Sakalian balik ari kuring geus ngarasa sono pisan kanu jadi kulawarga. Kuring usaha di Tasik kulantaran kuring ningali peluang anu aya. Katambah kabeneran kuring boga dulur anu cicing di Tasik. Nyaeta ulah kuring anu geus puluhan tahun cicing di Tasik nate. Kulantaran kitu nya kuring nyobaan ngadu nasib muka usaha di eta patempatan. Kuring ngarintis usaha siga kieu geus lumayan lillah. Salian ti muka studio foto kuring oge narima panggilan ke acara hajatan atawa kegiatan sakola. Resepsi pernikahan nepikeun kasyukuran hitanan nya hasilna lumayan ari dikeureuh mah. Katambah kuring can boga tanggung jawab anu leuwih nyaeta kuring can hirup rumah tangga. Ari kabogoh mah kuring oge boga ngan kuring can rencana kerja tukrami
dina wanci anu deket. Kuring seja nyaritakeun hiji pangalaman anu bisa kawilang pikasieun keur pangalaman hirup kuring salila ieu. Pangalaman ieu kurang leuwih kaalaman 2 tahun ka tukang. Tepat nama bulan Oktober 2013. Di mana hari teh kaasup bulan Rayagung anu keur tukang rias jeung tukang foto siga kuring mah kaasup bulan ceuyah keur neangan rezeki. Kaasup kuring oge harita menang job kudu motoan anu rek kawin, tapi lumayan rada jauh nyaeta ke daerah Subang. Kulantaran honorna lumayan gede, nya kuring teu mikir panjang deui. Antugna kuring nyanggupan nyokot job motoan anu rek kawin teh di Subang. Kuring boga niatan rek indit di Bandung. Salian teh rek ngalongoh heula anu jadi kolot. Sakalian bari rek ngajak dulur kuring anu aya di Bandung keur jadi asisten kuring salila motoan teh. Singkat carita, kuring kaayaan geus aya di Bandung. Pageto antar orangnya ke Subang. Kayak naon gitu wah. Kayak kawean saeutik. Lumayan lah jangan tambah-tambah meuli rokok sabos wae mah. Ari engke di ditu teh urang saradena di mana wan? Nyapan urang ini di dieu Sabtu sore we man. Jadi sapeting mah urang sare di nu hajat. Isi telat lamun ini di dieu subuh mah. Oh kitu. Kana naon urang ka dituna ieu? Ya kana motor we atuh. Kana gancang. Katambah babawaanna ge ngan ukur saeutik. Ya tuh siap ari kitu malah. Sakalian geus lila itu keluar kota wan. Heug atuh ari kitu mah. Sanggeus kuring pamit kanu jadi indung jeung nu jadi bapak. Kuring jeung dulur kuring anu ngaranna si Iman sejak indit ke tempat tujuan nyaeta ka Subang teh. Kuring indit pabuburit. Da pikir kuring bisi kapegat macet di jalanan. Komodei lamun ngaliwat ke jalan Lembang. Geus pasti poe Sabtu mah sok rada macet di perjalananna. Di perjalanan kuring tambah kesel ngobrol jeung anu jadi dulur kuring ngeunaan jalur alternatif anu bakal dijugjug sangkan gancang tepi jeung teu kapegat macet. Tapi walai da geus puguh kaasup weekend. Sok komo di daerah Lembang mah loba tujuan wisata jang para wisatawan anu datang ke kota Bandung. Kuring teburung manggih jeung kamacetan anu lumayan rada meakeun waktu.
hampir lewat maghrib, tapi ya orang masih kena aya di Lembang. Nya, tapi dak kumaha deui atuan. Geus puguh usumna macet ari poe Sabtu kieu mah. Lah, jeung make usum sagala atuh. Siga bumbuhan wae. Kira-kira orang bakal kepentingan pisan moal datang ke tempat tujuan teh, Man. Ya hayu we lah, kumaha kewan. Rek datang subuh oge teu jadi masalah keur kuring mah. Lain kitu. Pan orang teh kudu istirahat heula. Saacan isuk mulai barang gawe teh. Ya mudah-mudahan we tukar itu nama lancar wan. Kuring jeung anu jadi dulur kuring nyobaan keur ngabubunga hate sangkan teu matak stres salila di perjalanan anu sakitu macetna. Sok sanajan kuring mau motor teh geus sasalingkeran ka sagigireun mobil anu ngantri sakitu panjangna. Kuring nyokot jalur teh eueuh deui. Nyaeta ka jalur Tangkuban Parahu. Di mana berasna teh ka Jalan Raya Subang. Lamun dihitung-hitung mah sakuduna kuring bisa nepi ka tempat tujuan kurang leuwih meakeun waktu 2 jam. Tapi kusabab macet di daerah Lembang anu sakitu panjangna, nya kuring bada isya teh karek bisa keluar di Tangkuban Parahu. Harita kaayaan geus lumayan poek pisan. Sok komo deui kurang leuwih 2 kiloan ka hareup kuring bakal manggihan tanjakan anu lumayan rada panjang jeung geus jadi lain rahasia deui. Den tanjakan eta teh kawilang sanget. Nyaeta anu katelah tanjakan Ementea. Kuring jeung anu jadi dulur harita geus mimiti ngarasa capek pisan rarasaan. Maklum salila di perjalanan kuring mau motor bari jeung kapegat macet anu sakitu lilana. Barang kuring geus mimiti asup ka jalur tanjakan Ementea, harita kaayaan memang geus lumayan poek pisan. Jeung karasa hawana sakitu tirisna. Kencang katuhu nepikeun ka paroek teu katinggali. Kulantaran lebah katuhu jalan teh jurang anu sakitu jerona. Kaayaan matak pika keungeun. Sok komo katambahan ku tatangkala anu masih keneh rarajeg. Kuring jeung anu jadi dulur teu eureun babacaan. Bari sakali-kali mah ngobrol keur micen rasa kakeung. Tekung silila kuring nitah ka dulur kuring sangkan nyundut rokok jang dialungkeun salila kuring keur ngaliwatan jalur tanjakan Ementea. Pan cing geura sundut rokok teh ti ayeuna geus mimiti asup tengah-tengah tanjakan Emen yeuh. Ceuk beja mah lamun urang hayang salamet ngaliwat ka palebah tanjakan ieu kudu ngalungan rokok sabatang wae mah. Ngadenge panitah kuring siga kitu
Si Iman teu ngangkekeun deui kana panitah kuring. Manehna harita keneh bari kaayaan dibonceng dina motor. Langsung rugah-rogoh kana pesakna. Waduh, kuring teu mawa rokok ye. Rarasaan asa can meuli rokok poe ieu mah. Panungguan menang duit tina hasil motoan. Tah karek kuring rek meuli rokok teh asa bos. Maneh mah dina kaayaan kieu oge masih keneh sok dicampuran heureuy. Cik, cagap dina saku jaket kuring aya eueuh rokok. Rarasaan mah aya keneh sesa tadi beurang di sakuan. Si Iman juga cagap jeung rugah-rogoh kana saku jaket kuring. Anu maksudna mah rek neangan rokok teh ya. Tapi manehna teu manggihan rokok anu dimaksud ku kuring teh. Eueuh wan, dina saku jaket mah eueuh naon? Mana aya kertas we wungkul tuna we bon hutang naon ieu teh. Ngadengi kitu nya kuring cugap-cagap kana saku jaket jeung kameja. Bari ngaleupaskeun stang motor kalebah kenca. Maksud rek pastikeun bisi si Iman teu manggihan rokok kuring. Harita kuring jadi kurang awas kana jalan. Kusabab kuring penasaran kana rokok anu rarasaan mah asa dibawa ti harita beurang teh. Kamana atuh rokok teh? Rarasaan mah asa dibawa. Pirah aku tinggalin kitu. Ya sigana mah tinggalin keneh di warung kita meureun wan. Us, masih keneh dicampuran heureuy we ari taeun teh. Wah kitu dina kantong kahijikeun jeung kamera. Kuring kerumpu rampak karena kantong anu disimpan di palebahareupun motor. Si Iman ujug-ujug ngagorowok nyebutkeun awas aya nu meuntas. Awas Kang, aya nu meuntas ye. Kuring ninggali ka hareup jalan. Memang nya dihareupeun kasampak siga saurang jalma anu saliwatan kaseprot ku lampu motor mah. Siga saurang jalma lalaki satengah kolot rek meuntas bari ngolebat rada gancang anu geus nyampak deket pisan jeung motor anu ditumpakan ku kuring. Kuring ruas kacida ningali kitu mah nya kusabab sieun nabrak eta jalma. Kuring mengparkeun motor ka palebah kenca jalan. Anu antugna kuring jeung si Iman nyuksruk kana gawir jeung motor geus teu katahan deui. Katambah awak si Iman anu satengah kabantingkeun. Anu antugna mah motor ti guling bari jeung kuring oge labuh tina motor. Motor harita kene langsung pareu mesinna. Kitu oge lampu motor langsung pareu. Keneh keayaan jadi matak poek pisan jeung karasana sepi. Anu kadenge ngan suara si Iman anu aduh-aduhan nahan nyeri kusabab ditotok dina motor. Aduh kitu oge kuring ngerasa nyeri dina palebah suku kuring. Aduh anu memang harita katingcet katindihan motor
eta kuring ngerasa keung anu kacida anu katempuh ku kuring ngan ukur kelemeng nata tangkalan anu aya di palebah gawir jangan ukur salamanuk mueuk anu biasa kabenge ti peuting kuring rurat reret ka kenca jeung ka katuhu lempo jalma anu tadi siga anu meuntas teh tapi waleh kuring teu manggih sasaha kuring ngerasa heran ku kejadian tadi. Nah saat tadi anu saliwatan siga anu mentas nepikeun kasako cepat pisan kuring nyobaan hudang anu maksud bari rek nempok kayaan si Iman anu masih keneh aduh-aduhan siga anu nahan nyeri. Barang kuring nyamperkeun ka palebah si Iman manehna ujug-ujug nguntang ka kuring bari ngomong, Wan, dengan kuring segala mah potong ya mah aduh nyeri pisan Wan. Ngadenge kitu kuring beuki ngarasa panik. Kuring bingung kudu minta tulung ka saha. Basa harita kajadian teh jeung ku kabeneran hiji-hiji acan mobil atau motor anu ngaliwat di tanjakan eta. Kuring nyobaan ngahudangkeun si Iman. Maksud rek mawa manehna ka sisi jalan. Sabot kuring keur ngajungjungkeun leungeun si Iman. Kurang leuwih 20 meter hareupeun kuring. Kuring ninggali siga esa urang jalma anu keur cingongko di sisi jalan lebah katuhu. Sakedapan kuring merhatikeun ka jalma eta anu memang teu katempo jelas kusabab kaayaan sakitu poekna. Anu katempo ku kuring ngan ukur bayangan anu ngabeleg-beleg hideung tapi ditinggali dina juntrunganana. Memang siga jalma anu keur cingogot. Manehna ngan ukur cicing bari rada tungkul siga anu teu merhatikeun aya kuring jeung dulur kuring anu ngalaman kacilakaan di dinya. Kuring nyobaan nyalukan ka eta jalma anu maksudna mah rek menta tulung. Kang, Pak, punten, nyungkeun tulung kuring kecelakaan. Kang, Pak, Mang. Wan, ari didinya minta tulung ka saha atuh? Acan kuring ngajawab pananya ti si Iman. Katempo ku kuring eta jalma anu keur cingogot teh ngareret ka palebah kuring. Tapi anu matak jadi aneh keur kuring barang
datang eta jalma ngareret ka palebah kuring. Nah panona siga anu semu hurung. Disidik-sidik mah kuring siga ningali panon ucing. Lamun dina kaayaan poek. Harita kuring jadi ngerasa keeng anu kacida. Tekung silila eta jalma anu keur mencrong ka kuring teh cengkat tina cimogona. Manehna ngajanteng hareupeun kuring duaan. Bari tetep kuring teh bisa nempo jelas kumaha rupana. Tekung silila manehna malikeun awakna lalaunan jadi nonggongan ka kuring. Manehna nyinghareup ka palebah jurang anu aya di palebah katuhu jalan tanjakan eta. Harita kuring ngarasa nyeak timimiti ubun-ubun nepikeun ka dampal suku. Awak asa panas ngagebur. Komo palebah punuk nempo kejadian sarupa kitu anu can pernah kealaman saumur hidup kuring. Ngan ukur sakit panon manehna luncat ka palebah jurang leungit teka tempo deui. Harita kuring istighfar bade babacaan sabisa-bisa. Sigana eta anu disebut makhluk gaib anu ngageuge eta patempatan. Antara sadar jeung teu sadar kuring dariuk di sisi jalan jeung si Iman anu masih keneh humargung bari jeung nahan nyeri. Harita kuring pasrah kana kaayaan. Sabab kuring teu nyaho naon anu kudu dipigawe. Jauh ka ditu ka dieu bari jeung kaayaan motor geus ruksak. Katambah ayana di tengah-tengah tanjakan anu dipercaya ku batur mah eta tanjakan teh sanget pisan. Dina keur kaayaan kitu tekung silila kuring ningali siga aya lampu mobil anu nyebrot kana panon kuring di arah Subang ka Bandungkeun. Kuring cengkat maksud rek megat eta mobil sugan bisa dipentaan tulung ku kuring. Kuring geus watir ningali kaayaan si Iman anu geus teu walak kaya. Harita kuring ditulungan ku eta mobil anu ngaliwat. Kuring antara sadar jeung teu sadar geus pada ngariung ku papada pengguna jalan anu sejenak. Kuring jeung si Iman dibawa balik deui ka Bandungkeun. Anu saterusna dibawa ke rumah sakit. Kuring geus teu mikiran deui kana maksud jeung tujuan kuring ini ti Bandung ka Subang. Malahan motor jeung kantong anu eusi kamera anu biasa dipake ladang usaha oge geus teu kapikiran deui nanaon ku kuring. Ngan anu teu beak pikir jeung kuring, nah kuring bisa ngalaman
kejadian sarupa gitu. Tapi kuring yakin jeung percaya kuring cilaka lain samata-mata kuring teu ngalaksanakeun ritual anu sok dipercaya ku batur kalobaanana. Nyaeta teu ngalungkeun rokok teh. Tapi kurang leuwih kuring ngayakinkeun hate kejadian eta teh kulantaran kuring teu hati-hati di perjalanan. Tapi ari jalma anu katingali ku kuring di palebah tanjakan emen harita teh